Masih di acara Banda Urang SMT PHS pisan. Akang Teteh sadayana alhamdulillah masih disarengan ku Karinding Pancerasa. Aduh, da ieu teh urang teh salarosna mah sono mas sono gitunya. Tapi jalaran waktos panginten parantos teu nyekapan ku kituna simkuring ayeuna waktosna undur pamit wae. Ngahaturkeun nuhun pisan ka Akang Teteh sadayana anu parantos manco senantiasa satia di SMTV selama setengah jam sareng simkuring miwah rombongan ti Pancarasa. Sakali deui ngahaturkeun hapunten pisan kanggo kasadayana seniman seniwati anu khususna pangintennya ka seniman Karinding boh dina sagala rupi kakirangan kalelepatan di simkuring miwah rombongan sejadi hapunten wae. Pamugi sanes waktos panginten tiasa patepang deui dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Panginten ya aya tembang atanapi lagu pamungkas di Karinding Pancarasa. Aya tembang nate sapu nyere pegat simpai. Pangintennya urang langsung wae pidangkeun mung sakieu nu tiasa kapihatur urang pukas wae kubillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorang takdir ti Gusti Yang Widi pasti kalakon urang rek papisah urang rek pajauh mempendeket hayu urang sosono. Ririungan
sorang urang rek papisah urang rek pajauh deket ayu urang sosonoan sapu nyere pegat simpai bakal kalakon takdir ti Gusti Yang Widi pasti kasorang urang rek papisah urang rek pajauh lempeng deket ayu urang sosonoan